Abah, Abah, gelut ini. Sok, ayo. Emang siapa yang bisa selingkuh teh? Nggak bisa. Menurut teman-teman ting, saya kalian baik teruskan. Gampangkan emang. Tinggalikeun isukan, tinggalikeun menangkeun umurna deui, ha. Tinggalikeun isukan. Kumbe, oh gede sini nih ya. Ah itu sini nang. Wah, iya mah. Abah eta mah. Buset, Abah. Yo Neng. Buat Sini sahabatan. Naon? Mungkin subrekna, like-na, share-na tong hilapnya. Aduh, nggak ada jengkol apa naon nih terasa ante beteng teh kumules-mules teuing ieu teh. Aduh. Tapi hate teh asa tegarareunah ieu teh. Tegarareunah wae hate. Apa sih Abah kitu ieu teh ngadenge beja cek batur salingkuh teh. Pirak werek tegah ka emak, menik masak ieu bageurna. Aduh. Lauk dicaplok lauk geus nepek sebeukeun lauk lah lele kadinya ai mama dah nyeta ieu teh rasa bari jeung mules beuteung oge da inget wae kita kasih Abah paur we urang teh heueus salingkuh teh beneran geus wae kitu modalna nya geus lah kecewokna mah make naon eueuh cai deui hanan kayak gampang cewokna make daun-daun eta tah lah pakai daun naonnya daun kita mah daun ya di balik lamun cenah si Abah selingkuh mah bukan ini mah semangat apa Lah gitu. Masa Neng, sok Neng hayang naon lagi dipanggilkeun ku Abah. Hayang tas, balik Neng ka ditu. Loba di mall ya. Oh, kalau bak geun bes ini mah. Ini udah ada kita. Dah, gila. Kupu sini nih, Neng. Naon di dia mah Neng. Atuh. Dari itu deh balik dah nyebrang deh ya. Ayo. Pengenan. Itu oyak-oyakan wae tatangkalan teh asa hate teh asa dagdikduk apa heuh kitu didinya ditempok wae geranya amun cenah heuh digebugan pokona mah digebugan ka ieu asa karasa keneh ku asa can bersih itu tadi teh nya amun cenah heuh digebugan pantesan asa teu geunah teh wae teh oyak-oyakan panasaran da penasaran mama bener weh bener weh yuk arek gelut jeung ini sok ayo emang siapa yang bisa selingkuh teh nggak bisa menurut teman-teman ting saya kalian baik teruskan semangat tinggalikeun isukan tinggalikeun menangkeun umurna deui Kumbe, oh gede sini nih ya. Ah itu sini nang. Wah, iya mah. Abah eta mah. Buset, Abah. Yo Neng. Buat sahabatan. Naon ya? Sini. Oh ya. Sini.
Ini ya. Ini sampai pun anak ini kita tadi nungguan wae. Arek datang makanya kasih ini. Yuk kamarnya tak kesel wae kasih apa? Emang si Abah Ya si Abah soling kok emang ini tuh bisa. Kecil si Abah mau menipikan sebelun. Bangsa lagi itu buat tinggali saat ini oge boga. Keun hayang nyawa si Abah kecemburu moal hayangnya. Nah itu kan aja. hanya sepupu ya mau Oh jadi nanti menikah. Meni emang yang pugu teh hayang naon sih? Eta nu yang paling dimain game teh ya geuning ya. Oh HP teh gitu. HP. Kecil, HP mah kecil dipangmelikeun ku emang engke Duanya, gampang. Dua. Heeh ke HP-an hijinya. HP hiji, HP beneran hiji. Beneran atuh. Ya mumpung eueuh si Abah. Nggak orang nyantai deh. Orang bobogahan di mana kira-kiranya? Di dia apa di mana? Bisa di dia lah ngeunangan bari mandang itu. Anggap itu ke laut dah. Anggap we. Pada kabogon can geus geus mawe mah heula. Oh ngurak wae. Geus kirain mah urang di dieu we. Bari mandang itu tuh tinggal dianggap itu teh laut, pantai. Kita si Abah udah. Buset, Ay mana tos di mana ngomong arek balik subuh sih ha. Jeung awewe mana? Harus macul ini ngebon di sawah di situ. Ngebon alasan. Iya. Arek tandur di situ. Ada rek tanur ngomongnya tadi mana jeung awewe. Hah? Ngaku. Aing ge mana wae bisa Pak. Mana aing oge. Ini sieun. Orang geus kudu sieu. Geus diuk dia. Diuk dia. Kosong nganaungkeun ieu. Matak oke ieu gerage ari panas ulah sok bobogohan deui. Ingat, bari jeung kieu oge kurang kumaha ka maneh. Nah gitu. Insya urang mah ka maneh. Bisa. Geus sih bari sasa urang teh mah rek mamanas-manis supaya maneh panas. Urang mah ya maneh eta panas teh ka urang. Kahor mana? Panas. Ka sebeleun pisan geus teh ulah sok sagala bobogohan di Saha nih? Ieu teh arana si Incep, ngahajak. Si Incep kuning ngahajak di bawah mana jang? Yang mana? Jonggol. Itu tenan naon nih si Incep mah. sih. Marek mamanas maneh. Itu kan. Kasih matak ieu ka mana panas. Panas ya. Panas aing mah keur modal gini gitu inget wae ka maneh. Patangkep kudu dihejeunkeun oge menikot. Naon aja eta yang biasa foto ge inget wae. Ka maneh menikot pakai cemplung deui cemplung tuh loba lele di ditu. Urang di daharan lele. Geus matak oge nya. Ngosok ieu geus ayeuna mah ieu karunya ngajak urang ka ditu urang marek mamanas maneh cari subuhan canaon. Karunya Maneh mau duit teu? Hah? Mau duit teu? Ayo itu jero. Oh, geus aya itu. Gampang geus. Yang hijau urang nyen kopi di ditu atuh lah. Apa di dia nih salah ini? Oh nya mau Milo. Wah. Oh, geus atuh mama. Gomelah ini kamar. Ya. Ih, padahal mah kan ngora. Bukan ngora kamar si aing. Wah, aing keun be antep. Mana mau jeung aing boga aing ye. Siap deh dengan kehela kan aing. Aing suka kamar kan dia. Kan ngora ieu yang kan deui. Si aing kamar digajakan beli tas kamu. Oh, aing nya si aing. Aing kapayang wae dulunya. Ini geus pos kieu nih. Abah. Oke ya. Murangkeun. Oh siap, neng nah, hayang nu kumaha, sok tasna, Anu mahal hayang atuh. mahal, Nu branded gitu. Oke, meli, hayang naon deui, Nya loba lah ku loba, oh siap, jadi kumaha sih, panggil, ah di dia mana, jadi kira tuh, abang neng tahu banyak, panen tahu ganti, dia di sini nih, panen itu, wah, ini mah, ya sok neng hayang naon tadi teh, yang beli tas, yang di bonding, itu. bubunya, ini kos kieu neng, Abah. oke ya, oh siap, neng nah, hayang nu kumaha, sok tasna. Anu mahal. Anu mahal? Nu branded gitu. Oke, meli, hayang naon deui? Nya loba lah ku Loba, oh siap. Gampang kayak ngajual lahan dari itu. Boga ya? Bukan nih.
tong salah kiki ge. Bandar ya. Mana naon? Bandar Borit. Aku bandar Borit neng ah. Nyangke. Kan meh sini nih mah nya. Kan antep.